Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sareng gerencangan abdi di SMP Negeri Hiji Cidahu bade ngahaluangkeun pujian anu judulna Di Mana Ajal Geus Datang. Wilujeng ngadekeun. Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadong singkat pisan nasehat ka ihwan-ihwan. Ayo batur gerasia mumpung hirup ulah hilang, lobakeun amal ibadah bekerja di akhirat. Mau teges nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu, bari henteu ngatuh pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendang henteu pangkat, kabeh oge pasti mangkat sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula bebarengan, datang waktu pipisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuku karingrang, nafas maju kana beuheung hate pinuku kakeung. Di waktu urang sakarat diantos ku malaikat, nyawa maju mapai urang arek ka mana nya lumpat. Nafas anu